Leh, senang ari eueuh keluh kesah ti warga mah doh. Geunah ngajabat RT geus 10 tahun mun kieu atuh 10 tahun kamari teh nya euy. Moal poe tenang kieu ningalianan pot. Aduh, buat endah pisan. Nu lah, urang teh kumaha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, Ten. Pak Kumaha? bisa saya. Alhamdulillah saat ya. Mohon Pak iya pada biasa we pada laporan tentang warga nu di dieu Pak sadayana. Jadi Pak mau hoyong uninga. Kumaha teh? Nang tuh. Aduh. Punten ieu, kursi RT aslinya mah cicing di lembur nangtung. Mohon mangga Pak Lah, ieu program naon ieu? Uninga sadayana. Kuning kosong. Sanes eta Pak Iya Pak iya Pak Aduh, Palingan kosong atuh. maaf pengitunya RT ya. Di kurang awas lah nya. Panci 3 kali deui. Isi kan merah panci. Lepat RT ieu anggaran nu abi ieu mah. Sanes Pak pinten eta. Oh iya. Program hari ini tawuran warga RT 7 jeung RT 8. Kumaha jeung aya program tawuran sagala? Supados beureuh. Supados naon namina teh rame gitu di RT urang teh RT. Halus. Jengkol setengah kilo, kumaha? Jengkol setengah kilo? Mana? Mohon kanggo ieu teh kanggo program ibu-ibu Dharma Wanita. Oh, ke ibu-ibu. Jadi ngagalakkeun ibu-ibu ame aktif di RT urang. Laras Pak RT. Dan mana euy asisten teh? Atuh edan mah jadi asisten. Sip urang di ieu ACC lah. ACC ya. Ya tapi kieu ten euy. Kumaha teh? Urang teh kudu ngagalakeun ieu. Kan enak teh keur usum panghujan. Mohon. Bisi enak aya nu keuna demam berdarah. Kumaha cik kira-kira nu hade ya? Gampang atuh demam berdarah mah teh. Kumaha? Solusina paling mudah pisan eta. Kumaha lamun urang ngaborong Hansaplas. Ngaborong Hansaplas di kumaha Itu tuh pamit getihna Pak RT. Saperti bijil deui. Badogu asbak sih teh. Ya, maksudna demam berdarah eta mah beda. Eta mah getihan ka silet set ku Hansaplas. Demam berdarah mah beda atuh. Bentana kumaha? Ya beda demam berdarah mah penyakit Aedes aegypti. Mun dibalelol kitu Pak. Aun bagi. Aedes aegypti eta maksudna. Oh. Karena bisi beunang ku demam berdaki. Berdaki mah teu aya aya berdarah unggul. Berdaki nu kumaha Pak RT? Yang berdaki nu taramani we. Oh gitu sekolah Model asisten. Tah gitu. Tah atanapi panginten aya dua solusi. Lamun teu pake Hansaplas, oge tiasa ngange uyah Pak RT. Tah mun uyah kumaha eta carana? Gampang pisan Pak RT ngange uyah mah. Kumaha? Kieu Pak RT mun pengen uyahnya. Asisten menang tuh. Aduh cangkeul Pak RT. Besok atuh diuk. Pak RT mah teh nging calik Pak RT mah. Besok. Baik jadi Kumaha upami ngange uyah? make uyah. Kumaha eta uyah dikumahakeun dah? Gampang tewak reungitna Pak RT. Bukakeun sumutna teh. Heeh. Bulan uyah ses. Tah insyaallah paeh. Teh Reungitna wargana Pak RT. sama terbalik ku reungit ada leutik atuh sunggut teh korek dicalangakeun. Masalah lagi tinggadina mah eta mah kumaha ngawapana Pak RT gampang pisan atuh. Tapi halus. Bisa Kok sepi gitu Pak RT mah. Dinten ayeuna teh aya warga hiji acan nu tiasa laporan. jadi kurangnya di kamari gitu. Urang teh nyalse we nempo kembang, nempo masa depan. Ari kitu teh berarti Pak RT teh berhasil jangan RT di dia. Berhasil tuh. Mun teh aya warga nu laporan teh keluh kesah warga nu suping ka dieu. Eta bisa atuh. Urang mah kieu ge RT profesional. Jadi beurang ngajabat jadi RT. Ari penting Ngojek. double jabatan. Ya, maksudnya supaya tidak ada kesenjangan sosial antara warga sama RT. Dupi ngobrol-ngobrol Pak RT. Dupi Bu RT ka mana teh aya geuning? Pan kabur. Kunaon? Teu pira rek diracun. Meni galak ulah atuh. Lain peda ieu teh aya nu nyuguhan teh kopi-kopi acan. Bermudik kami toha. Oh. Jadi urang mah kitu. Jadi urang mah ngabebaskeun salaku RT, salaku pamimpin kudu ngabebaskeun ka kabeh model pamajikan oge kudu ngabebaskeun. Maksudna Model kamari Pak, abdi hoyong nonton dangdut bebas. bebaskeun. Pak, abdi hoyong ke pasar bebas. Bebas. Terus kamari
Terus? Pak, BHCF bebas aing mah. Bebas angsara Pak. Assalamualaikum. Salam. Punten. Bangga, Pak RT, Sok. damang. Alhamdulillah. Alah. Alhamdulillah hadena teh nuju ngariung Pak RT. Kayak itu. Kan disangka panganten atuh dari duaan. Oh, mohon Pak Di RT. itu kosong. Oh, nya punten Pak RT. Kumaha. Menikah leresan Pak RT aya di bumi. Ya. Abdi teh kan cek paribasana jauh di jugjug anggang Pak RT. Anggang gitu ya. Anggang di teang Pak RT bade ngadeuheusan ka Pak RT gitu aya abdi mah sabarana mah jeung Pak RT mah teh aya soal. Aya. Abdi teh aya soal ka Pak RT. Pak RT sareng abdi kan teh aya pasualan naon gitu. Gitu alhamdulillah abdi mah jadi dongkap di bumi ka dieu teh ka Pak RT. Bade naon abdi Pak RT ka dieu nyuhunkeun tegas we ti Pak RT Manawi ieu mah. Pan itu tadi sumolonong di dieu tuh ka dieu teh meureun panggil. Naon semolonong teh? Ya maksudnya dongkap ka dieu. Nyolonong. Nyolonong ka dieu. Meureun teh aya kedah diwartoskeun ka abdi sama Pak RT. Mun abdi ge ngartos Pak RT, abdi teh ti bumi dongkap ka dieu teh ngadeuheus ka pangresa mah HRT. Wah, mah eta teh Itu jadi adi kan teu aya soal jeung Pak RT. mun teu aya Abdi teu aya soal di sareng ieu saha ieu? Asmuni. Asisten Asisten RT. Oh, asisten. Oh, juga jalmi nya. Udah jalmi atuh. Mohon. Ya, maksudnya aya naon gitu ta. Ece tabih-tabih pangintan di ditu ka dieu bade naon. Mohon tah abdi teh nyuhunkeun tegas ayeuna ka Pak RT kitu Manawi bade naon abdi ka dieu jauh-jauh ti imah ka dieu teh rek naon. Meureun aya nu dituju aya maksud. Kan. Urang ieu bisi naik hitam ya. Punten pisan ce. Nya, Ece nyolonong sumping ka bumi RT berarti aya maksud sareng tujuan. mohon. Ece tadi nyarioskeun ece mah teh aya persoalan sareng Pak RT. Teu aya soal abdi mah. Persoalan. Teu aya. Abdi teu aya soal ka Pak RT, teu aya soal jeung abdi. Pertanyaan anak enak kunaon ece jemalekeun. Ece bade naon karinya duka atuh sugan ece. Aya maksud naon sumping ka Nya, pan abdi teh salah keluarga Pak Asisten. uning. Uningnya pisan. Ngan abdi teh ayeuna teh hayang nyuhunkeun tegas ti salaku warga ka pangresa mah HRT. Nyuhunkeun tegas, rek naon abdi ka dieu sok eta mah meureun pamarentah mah apa? Iya. Punten pisan aja nya. Aya pamarentah mah panginten ukur model KTP salaku RT abdinya KTP terang abdi mah. Model kakak terang. Ayeuna ece ka dieu mah teu terang bade naon? Panginten ece ka ditu ge aya pasoalan Aya sareng maksud abdi. sareng tujuan. Muhun abdi teh ngartos Pak RT abdi teh nuju riweuh ge ngahaja ka dieu teh. Nyempetkeun waktos kitu Ya. kanggo nyumpingan pangresa mah HRT. Mohon. Gitu ngan abdi teh nyuhunkeun tegas rek naon abdi ka dieu kitu sok jelaskeun ku Nya Pak teuing RT. atuh aing salaku RT ge tadi ge lieur nih model pikiran si ieu mah nya leungit dicalangapkeun awalan uyah. Ayeuna hari-hari ece rek ka dieu teu puguh arah rek kumaha atuh. Cik atuh raga Pak RT atuh. Sok ece rek naon rek ka dieu ayeuna. Teu pan abdi teh aya pasoalan jeung RT Teu mah. aya di tadi mah teu aya ayeuna mah jadi aya pasoalan rek naon sok rek ka dieu ece. Darah tinggi teh lah. Santai. Darah tinggi. Sok Manawi atuh kerah da ece sareng jentrekeun heula ku ece teh. Muhun kan segala rupina ge laporan teh kudu ding-ding entong aya ding-ding clear sindang siloka. Abdi salah keluarga. Ya, dongkap ka pamarentah gitu abdi teh nuju gaduh masalah ieu teh Pak RT. Masalahna naon? Tah abdi teh rek nanyakeun ka Pak RT, naon masalah abdi nu sabenerna? Naon masalah abdi Pak RT kudu bisa ngajelaskeun sebagai salaku pupuh lembur pangayom nagri kitu tah sebagai pangayom masyarakat Pak RT kudu nyaho naon masalah abdi ayeuna sampai ka abdi datang ti imah ka imah RT teh itu Masalah ekonomi. Masalah ekonomi. lain Masalah rumah tangga. tah eta pisan Pak RT 2 juta rupiah buat Anda. 2 juta. nah eta Masalah rumah tangga. nya Ngomong Pak atuh RT teh tadi. depan adi mah teh aya pasoalan jeung Pak RT mah
Anu persoalanna Abdi teh soal, Pak RT teh soal ke abdi gitu. Jadi abdi teh kepelentingan ka dieu teh datang teh gitu. Masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga Pak RT. Cik Cowi manawi ieu aya solusi di abdi. Cik paparekeun heula naon masalahna? Nya ieu teh pan ayeuna teh tereh lebaran Pak RT. Meureun Pak RT apal meureunna rek lebaran mah kumaha kebutuhan teh meureunan. Baju budakna. Baju budak. Sagala rupa kudu kacukupan. Tah ieu teh perkawisna mah masalahna masalah ki Pak RT. Oh, salaki. Salaki abdi teh geus 3 lebaran teh henteu balik geus 3 tahun. Ka mana sabenerna Pak RT sok hayong dijelaskeun ku Pak RT salaku pamarentah. Ieu sebagai warga hayang nanyakeun ka mana ari salaki abdi 3 tahun teu balik. Aisyah kan geus lempeng teh. Kalayu ieu. Jeung salaki ece ge dulu lain, baraya lain. Tapi mata terang salaki ece ka mana? Har, apaan RT teh pamarentah atuh kudu nyaho atuh kudu kesah wargana. Dan teu ka salaki ece oge, kudu apa? Salaki ece teh leungit Pak RT geus 3 tahun teu balik eueuh kabar beritana gitu. Jadi kumaha ieu solusi ti Pak RT? Di mana sabenerna salaki abdi? Kieu enak. Ari awal muasalna, asal muasalna kumaha tah salaki bisa leungit teh? Ieu saha Pak RT? Asmuni. Asisten. Pak asisten punten nya eta mah masalah rumah tangga abdi. Pak asisten mah utung hayang nyaho ka mana salaki abdi mangkat kumaha mimitina tong hayang nyaho. Jadi eta mah masalah rumah tangga abdi. Abdi nu apal ka mana salaki abdi mangkat. Tah ayeuna mah abdi rek laporan teh ka Pak RT. Pak RT di mana ari salaki abdi ayeuna 3 tahun teu balik-balik sok pikirkeun ku Pak RT kumaha ieu rumah tangga jebar lebaran ayeuna teh Pak RT salaku pamarentah sing atuh bere polusi naon kumaha carana. Punten teu. Perkawis KTP leungit ka abdi. Perkawis kartu keluarga rusak ka abdi. Salaki ece leungit mah teu apa jeung leungit 3 tahun eta teh salaki motor mio atuh ceu. Ari Pak RT. Apaan Pak RT teh pamarentah atuh kudu Salaki ece nyaho. oge. Di mana? Kieu we ame clear kabeh. Ece geus teu kudu mikiran salaki ece. Ke ku abdi pangnelponkeun. Apa salaki ece? Damkar aing tuman teuing lah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirna mah geuning kapanggih. Salaki abdi teh aya di damkar. Ya Allah. Maksudnya teh itu bentuk kekesalan saya kepada Anda. Sudah sekarang jadi RT, mana itu ikut RT? Lain ngomong tadi Pak RT salaki abdi teh di damkar tuh geuning ari laporan pakai jahoan. Mana teh ayeuna mah aya di damkar. Nuhun Pak RT. Pak RT. Gua mesti heula ka damkar. Aing nyusul salaki ka damkar.